Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nadia Tristianti Limatulahsana, abdi kelas 10 MIPA 4 SMAN 3 Bandung. Di dieu abdi bade ngadongengkeun dongeng sasakala Gunung Putri. Kacaritakeun aya hiji putri anu kacida gelisna. Tina kegelisanana rea pisan lalaki nu mikahayang, boh putra raja, boh turunan cacah. Rea nu geus balaka hayang migarwa, tapi taya nu laksana. Sakur nu ngungsi teh balik lengo bari kuciwa. Dina sababna unggal aya nu ngalamar teh putri sok aya pamenta. Pamentana teh rupa-rupa tapi teu telat aya nu hampang. Lamun teu bisa nudunan pamentana nyawayahna nu ngalamar teh teu ditarima. Geus aya puluhan lalaki nu batal lantaran teu bisa nudunan kahayang putri. Najan kitu teu bisa kukumaha. Teu wani nguhak campela ka putri najan kahayang telaksana oge. Ari sababna Rianti gelis eta putri jeung sakti deui pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Tah sakali mangsa kurunyung aya lalaki nu nupengan ka eta putri. Lalaki eta teh urang padesaan ngaranna Asep Roke. Maksudna nepungan putri sejang ngalamar. Nyi putri tenolak tapi nya eta boga pamenta. Prok teh, heuk bae kami jadi pamajikan anjeun. Ngan anjeun kudu nedunan pamenta kami. Anjeun di dagoan nepi ka wanci surupanan poe, balik-balik kudu mawa munding nu baplang tandukna. Lamun eta tengah bukti, nyawayahna anjeun teu jadi dipesalaki. Asep Roke indit bari gede hate, cek pikirna naon hesena neangan munding nu baplang tandukna. Manehna geus ujub yen bakal dipisalaki ku putri. Indit nage bari gumbira. Tapi buktina bet nyalahkeun. Waktu geus rek panon poe suruh, manehna keneh di jalan. Can nepi ka tempat putri. Padahal munding nu baplang teh geus dituntun ku manehna ngan lelat waktuna bae. Barang rep panon poe suruh, Asep Roke karak nepi di pasawahan, teu sakumaha jauh ti patempatan putri. Keur kitu, ujug-ujug rek bae munding teh eureun, teu daek diajak lempang. Mugen di dinya, Asep Roke pohara kagetna. Barang ningali ka tukang, eta munding teh bet jadi batu. Ras Asep Roke teh inget ka eta putri. Muka sohor luhung elmuna. Moal boa kajadian kitu teh pengawasan teh eta putri. Cul bae munding nu geus jadi batu teh ditinggalkeun. Berebet manehna lumpat ka tempat putri. Teu ku hanteu barang nepi ka pangajirkan putri, manehna ge jadi arca. Lila ti lila, tempat Asep Roke nu jadi arca teh ngajadi gunung. Nah, ayeuna neulah jadi gunung Asep Roke. Nya kitu oge patempatan putri teh ngajadi gunung. Katelahna Gunung Putri. Ari batu robahan tina munding nu dibawa ku Asep Roke teh katelahna batu munding. Aya di Raca Panggung Cililin. Sakian ngadongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.